Sampurasun nami abdi Ferry Krisna Sinaga di kelas 10 MIPA 4. Abdi di dieu bade ngadongeng sasakala Gunung Tampomas. Kacaritakeun gunung gede nu aya di Sumedang ngaluarkeun suara pohara pika keungna. Suarana ngaguru tina puncakna keluar haseup campur lebu anu hurung. Rahayat Kabupaten Sumedang harita pohara rareuwaseunana kumaha balukarna lamun eta gunung gede bener-bener bitu. Tak kacatur saha anu jeneng Bupati Rita. Kan eta Bupati teh pohara taweksana ka rahayat. Anjeunna teras ngemutan sangkan bisa nyalamatkeun rahayatna. Kupang jurung kanyahanna ka rahayat teh. Anjeunna teras nyepi di hiji kamar seja mujas medi neda pituduh ti para dewa. Susuganan ku jalan kitu anjeunna tiasa mangadep kayang tunggal ku cengeng-cengengna anu mangadep dina hiji wengi Kangjeng Bupati nyimpen kesebingan hiji aki-aki pok sasauran ancah pisan. Putu eyang nu kasep, eyang geus terang kumaha kabingung hidup. Eyang hayang mantuan sangkan rahayat hidup bisa lepas dina kahariwangna. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan putra dalam anu dijengtina emas. Porna hidup ulah deuk ngaletkeun. Tah sakitu bae ti eyang sabada sasaran kitu eta aki-aki teh leus bae leungit. Tos kitu Bupati enggal nyandak keris pusaka. Sados nyandak keris pusaka, Bupati teh enggal angkat ka puncak gunung gede. Rusuhan da sieun bitu manten. Sadeugana ka puncak gunung gede, Kangjeng Bupati teu talangkeun ngan lung bae eta keris teh dialungkeun kana kawahna. Sados dialungkeun teh suara nu ngaguru teh jempe lini anu geus